Nah, sekarang kita lanjutkan ke Pupuh Mijil, Laras Pelog, dan Panambih, Sekar Tanda. Ini karakternya sedih. Untuk pemirsa, selamat menyaksikan contoh Pupuh. Aduh Gusti anu maha suci, sim abdi rumaos pangna abdi dumugi kakese rek kasepuh parantos musir tak kabur sarandir tega gundung sepuh. Pedah sepuh hina sareng miskin sangsara poporo kusim abdi dihina ditoker moal manahna ngeri lir digerikinis mana nak muhliku. Aduh Gusti nu kawasa gesim abdi ageng dosa pangna abdi geuning nangtung rek kasepuh wantun pedah sepuh harkat kokoro sareng masakan kusim abdi teu aku ditoker sarta